Lanjut bidadari atuh da orang lain bidadari ieu. Oh nyaho, orang gimana lain bidadari iya. Tapi cek orang namanya bidadariku. Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga kalian baik-baik saja ya dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Tolong bantu kami ya dengan cara subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa tekan loncengnya agar kami tetap semangat membuat kontennya. Terima kasih. Ayo. Marane ka mana? Urang nek nang si Jaka. Namun ayah si Bulan anterkeun nya. Oh. Orang neangan solo ieu orang masak. Hayo. Pan ieu teh kan lalaunan mun. Kerengnya. Padahal kita tadi geus cager. Bisa lempang mah, tapi hayang digandong we. Ira teh digandong ku bos aja. Kunaon mana neng geus? Seri. Ngecek lain. Iya bos, hayang seri we. Itu naon yang beresan? Agus kemana nya? Ewe nama orang neangan si Agus tuh di ditu cenah. Pan heueuh nya si Agus teh udah bidadarina. Nya, ieu tuh ka ditu tuh. Ya itu asalnya budak loh. Oh, itu Tanyakeun ya. Ayo. Dak, nyali budak anu rada keling-keling teh atuh. Mau bidadarinya. Heeh. Teuing teh nyaho. Saha bidadari teh? Teuing gaje jelema teh ngajakeun bidadari. Bidadari mah atuh na dina dongeng. Dan bidadari ieu sang pujaan hati pebaturan orang. Oh, sugan kaditu mah kata tiangannya kaditu. Nuhun atuh dak. Urang mana teh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Tah eta na sara marulung. Ieunya. Iya, samperan. Bawa si Jaka tuh kan. Itu si Jaka teh. Samperan. Gotong-gotong itu. Tunggu. Dak. Bor orang sehat. Nunya orang ciubaran. Eta mah urusan leutik. Ayo orang coba. Ayo, urang mati. Angkernya dan mana bisa lempang? Gak mau nyaho, gak mau tahu. Pokoknya mah gandong orang aina. Ayo atuh. Bidadari teh kunaon? Anu nyeri. Tuh kunaon dia. Lanjut bidadari atuh da orang lain bidadari ieu. Oh nyaho, orang gimana lain bidadari iya. Tapi cek orang namanya bidadariku. Pan teh ngaranna si Anggun anu basa kenalan teh Adi Cai.
Pendengaran orang diganti. Lain si Anggun iya Dewi Bulan. Usaha digantina. Pan kuning orang diganti lagi Dewi Bulan. Oh, si Bulan nyai nama. Tapi orang aya nyebut bidadari we. Pan mana cantik seperti bidadari. Jadi we kurang geus ngaranan bidadari. Kamana babaturan mana anu duaan teh? Nah itu orang ditinggalkan. Da orang arek neangan nini orang kertapa. Oh, ayeuna mana ya ka mana? Orang rek balik dan neangan nini orang tuh kapang di wae. Ayo itu diantar ku urang. Marian naik ulin ka imah. Teu nyaho, urang ge mani telen bidadari ieu. Mata. Oh, dari hese. Nah itu kok orang ditinggalkan orang ata iya bos sayang suruh Gak mau nyaho, gak mau